orang orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin ku tega anak urang dibikeun ka batur coba terus belegug baturna teh nya geus nyaho urang mati subuh ngamandian budak terus teh mawa baju budak da kan disarankan kan untuk membawa baju bayi terus eta si tata eta kan datangna beurang terus urang teh da nungguan lila kitunya di rumah sakit teh nah atuh dipanggil-panggil si tata eta geus dipanggil kan anak urang teh jadwalna balik ya disebutkan geus sehat cenah sedangkan si tata eta budakna teh cenah kuduna pulang teh jadi da cenah nyebutna teh aya kebocoran di paru-paruna terus urang teh da lila kitunya nungguan teh dipanggil-panggil wae geus urang teh kahandap heula da lapar gitunya sing horeng teh piling ieu mah piling gitunya jeung dinu ceuli teh geus aya nu ngabejaan gerak ka luhur cenah tempo budak sok rek ambek teu pas ka luhur naon cing budak urang aya di leungeun batur untung teh can jauh coba mun geus jauh jeung urang teh cek urang teh teteh pulang iya ih kenapa itu mah bajunya sama selimutnya nih tah budakna gitunya selimut sama bajunya itu kayak anak saya iya gitu teh bilangnya malah nyebut gitu iya gitu teh cenah lah emang nggak tahu gitu anaknya muka anaknya sendiri dia yang lahirin atau kalau enggak lah bapaknya gitu masa nggak tahu anak sendiri terus suster eta belon gitu ku urang teh disusulan sus itu anak saya kenapa dikasihin ke orang terus nyebutna naon cing oh iya dah tadi cenah saya panggil ibu Nina Saleha kenapa cenah ya nggak ada wae lah terus lamun nggak ada nah make jeung kudu dibikeun budak urang belegug teu coba bayangkeun mun maneh aya di posisi urang terus seandainya budak urang geus dibawa jauh kumaha rasana ambek teu nya ambek atuh da lain barang ari barang mah kembae da ieu mah anak jelema anak darah daging urang terus naon susterna nyebutna oh iya cenah maaf da tadi tatanya dipanggil-panggil nggak ada ya udah we saya tuh cenah kasihin aja we ke si tata itu goblok teu naon maksudna eta dibayar teu maneh teh dibayar sabaraha mun misalkan maneh ngajual anak aing jaba anak aing mah sehat maneh pikir teu terus naon deui gelangna naha make jeung dicoplokeun cing urang rek nanya naha make jeung dicoplokeun gelangna kala ka nyebutna teh iya da takutnya banyak virus cenah di dalam di mana-mana ge di rumah sakit lah kan sieun patuker nepikeun ka balik eta gelang moal dilepaskeun urang mah ambek teu narima urang mah rek dilaporkeun ge ku aing dipiralkeun sakalian kembae me padedi ge apaleun eta RS kumaha pegawena kumaha loba nu teledor kumaha eta lamun kajadian nepikeun ka anak urang nepikeun teu kapanggih sok bayangkeun malah bilangna teh cenah Bu jangan teriak-teriak goblok teu pikir anjing hambek orang untung tuh budak orang ka piling pirasat jeung ceuli buru gerak ka luhur cenah tempo budak coba lamun geus jauh bayangkeun kala kasus terna iya maaf cenah cukup ku maaf lamun urang jadi suster eta nah make jeung dibikeun geus sidik lain indungna terus nasi tata eta jeung belon teh kitu make jeung ditarima kan manehna teh can mere baju nya cenah teh da abi teh can masihan baju cenah terus nah atuh make jeung ditarima untung urang hafal terus untung urang coba mun urang telat beberapa menit meureun geus budak urang dibawa ka mana goblok teu ambek urang merek dipiralkeun we sakalian ame apaleun batur lain orang iya nya hampura teu narima we urang mah cukup ku maaf we hungkul bari jeung watados
satpamna deui sarwana deui